طلع البدر علينا يا بالعنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin kaum muslimin yang mulia, rubina keluarga besar Pondok Pesantren Darul Islah dina hidanget Bawiraos Ginururan Rahmatan Wagung dina raraga memut peristiwa besar Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus acara nisfu Saban oge nyambut sasi Ramadan. Dumasarkan eta hal muga-muga kumpulna ngariungna urang sararea dina tempat dina saena sing jadi saksi jaga dina poe kiamat. Dina ngalangkungan hisab jeung mijan muga-muga sing dipayungan rahmat jeung ridhona Allah. Bari hasil syafaatul udma ti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau muga-muga ieu pasantren tambih-tambih kaberkahanana, amin. Oge tambih-tambih para muridna. Oke santri nu belajar di pasantren moga-moga dijantenkeun ulama anu ararapik, amin. Atau mudah-mudahan guru urang sadayana sing dipaoskeun yuswana ku Allah. Mudah-mudahan bisi diantara jamaah nu hadir aya tukang tani, moga-moga ku Allah sing diuntungkeun sabab tanina. Lamun seug tukang dagang, moga-moga ku Allah sing diuntungkeun sabab dagangna. Nu kagungan ilmu, moga-moga sing barokah tur manfaat ilmuna. Nu baroga jabatan, moga-moga sing jujur adil turnya ka rakyatna. Moga-moga ilmu dibarokahkeun ku Allah, jamaahna istiqomah dina ibadah, kalebetkeun golongan ahli ilmu, ahli masjid, ahli Al-Qur'an bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkantun kapainan para alim ulama, para kiai, wabil khusus kapainan sahibul fadil al-mukarram wal-muhtaram ad-da'i ilallah kesana pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah nukusim kuring dihormati. Kapainan para pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Babinsa parantos ngaluhan kana acara anu sami sim kuring dihormati. DKM Masjid Jami Darul Islah, wabil khusus panitia penyelenggara, mengatur waktu pembawa acara, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat anu sami nampak hadir di tempat anu mulia anu sami sim kuring dihormati. Hapunten ieu waktu didereg-degeun, ieu hampir jam 11. Dawaya kiwari mah lain usum ngaji, usum nyatu.
biasa nage urang lain ngaji mah nyieun pulau teh di Kalimantan di Papua beres ayeuna masih ngaji udah jam sabar hari ngaos dia jam 1 jam 12 jam 1 ya ada nyiksa jelema mata kudu ku paneungeul wae kaum muslimin anu mulia dina Isra Mi'raj teh peristiwa nu terjadi di luar akal lamun zeuk diukur ku akal sararea ge moal percaya naon sabab jarak Masjidil Haram sampai Palestina dugi ka Mi'raj ka Sidratul Muntaha ditempuh bada iza meme subuh tos mulih deui sumping ka Mekah teu katarima ku akal mah sanajan datangna ti Nabi ngan kusabab urang dibere hidayah iman dina hate percaya boro-boro ukur Isra Mi'raj leuwih ti kitu asal datang ti Nabi dipercaya lamun ku urang diaku dipercaya boga pangkat jelema nu kitu disebutna mukmin jelema mukmin diogok ku Allah dina Quran qad aflahal mukminun yakti pasti bahagia jelema mukmin aya genep rupa kaituna bahagia jelema sok salah sangka majar nyangka bahagia teh ayana dina duit nu matak dug hulu pet nyawa ngorehan duit kajen cul salat cul ngaji naon sabab da nyangka bahagia ayana dina duit salah kabina-bina bahagia nyangka ayana dina duit mana dalilna atuh lamun bahagia ayana dina duit nu ngasaan bahagia teh ukur pejabat jeung pengusaha nu loba duitna jelema miskin moal ngasaan bahagia padahal bahagia jang sararea malah keur nu miskin mah yang bahagia murah modalna ge cukup jarum coklat hiji nagok dina kloset bulrut begitu ge bahagia ieu mah pababinsa punten kagungan santri ari kobong teh sakurilingna rompok mayunan kobong ai nyatu teh santri teh dina balasrang teh 10 urang eta di Bandunganan derdahar beres dahar jol nu nganteuran ecet disebutna atawa halawa dan derdewe adalah haran deui teh majar deui ceu urang cuci mulut ku kejo deui wal teh atuh ti dieu didedak liang tai hampir jebol da ngabrelet ka WC bari nyeureutkeun jarum coklat eta nagok na kloset bari ka kuping keresan dapur deket WC santri da ngabledak kana kloset malah dibayangkeun cing teh lamun eta kloset lain tina keramik kawasna bencar ku kitu ge keur santri mah bahagia mata tong nyangka bahagia ayana dina duit justru teu saeutik manusia nu loba duitna kasiksa ku duitna joli jelema nyangka majar bahagia teh boga pamajikan geulis salah justru semakin geulis semakin mewah semakin mahal perawatanana awewe dengan di daya pakulitanana koneng umyang ambil pahili jeung cangkang pisitan bibirna amujuy beureum ambil pahili jeung buah galinggem eta awe kitu kawasna jangan nelan halisna ge sifatna teu cekap ku 1,5 juta beda jeung awewe anu kulitna hawuk punten Bu pakulitan hawuk potongan rarai adilanjek jeung kotak amal punduk hampir adilanjek jeung bujur tong nyebut pendeknya bisa kasih bulet eta mah barang murah wartosna jangan nelan halisna ge sifat cekap ku 1,5 juta punten teu kaing kasinggung da lain nuduh ka ibu gelis teuing ulah goreng teuing ulah gelis teuing milaraan ka batur piomongan salaki na tepati kasep pemajikanana dilanjek jeung bintang film di India nu ngaran Preti Sinta kemajak nu nempo eta we teu gablek dedeleuan ulang daek kalalaki petot kitu pokna aing geus qada ti Allah rek ngomong naon ningan goreng teuing gua pemajikan ini kaunangan ambrok jeung baturna pangresa punten ari teh pun biangkeun
nu matak bahagia masa wios pamajikan rupana geulis ge nu penting soleh leres ieu mah nya katurug-turug nu tadi rupa dohir tepat di ejreg hate adi lanceuk jeung bangsat kasiksa eta mah ieu mah pribados kaungan bojo da kebeneran bawa pamajikan teh awewe deh etanya rupa pantes bari ngora keneh akhlak teu katulungan lamun keur calik di ruang tamu ngelepus ngarokok bahagia disampeurkeun ku pun bojo da karesan ngarokok teh sapoe teh 4 bungkus atuh kudu reuwas da mal menta mangulikeun keur ngelepus ngarokok teh kurunyung pun bojo bari tebak deku bi punten ngawagel waktosna kitu manawi bade pangdamelkeun kopi nu make akhlak mah teu bika belot da masih nulak cangkeng bari nangtung ge hei hayang kopi teh maneh jadi ngan pantes henteu kasalaki kitu henteu tepak deku bi punten ngawagel waktosna manawi bade pangdamelkeun kopi ruh-ruh atuh hate cing teh mangga lamun salse bari ridho kalayan ikhlas sok pangdamelkeun antosan cenah sakedap tak silila kurunyung hidangkeun bi cenah mangga kopi teh raosan bilih kirang kopina kirang gulana mangga nyangem suruput diinum nah cing teh pahit acenah duka da takaran gulana mah secara biasa cing teh pahit nah acenah nya kawasna manisnya pindah ke muka kamu cing emang kiai itu bisa ngagomal gitu pan dicontohan ku nabi-nabi ge romantis manggil ka garwa teh ya Humairah istriku yang cantik yang wajahnya kulitnya kemerah-merahan kurang Ciwangi mah tong ya Humairah da mal ngartieun pamajikanna ge ganti we ku bahasa Ciwangi bahasa Lengkong mamah neng geulis bojo akang anu pinter anu geulisna dilanjek jeung bidadari kana cokorna pinuh ku roromeheun pamajikan mah singha de kitu ge bahagia eta kuring tong nyaba ka luar negeri ayeuna we ka Lengkong pila kadar dipanggieunkeun kopi ngagurat atuh dina hate di imah mah di imah teu kudu ngaji hayang kopi ayeuna mah ngaji tempo dina meja aya we kopi sana sih mah tah eta simpai meungkeut pamajikan bila kadar manggieunkeun kopi bari ikhlas salaki bahagia tong nyaba ke luar negeri ka Lengkong ngagurat dina hate tadi ge barang kana kursi cing teh di imah aing mah hayang kopi teu kudu ngaji ayeuna mah ngaji ukur aya cai herang atuh cai herang mah teu kudu jor-jor ka Lengkong di imah ge badeg keur awewe ge salah kabina-bina lamun bahagia nyangka boga salaki kasep justru semakin kasep semakin banyak tingkahnya yang tampan banyak tingkahnya yang kaya banyak ulahnya pan gitu cek Mama Haji Roma ge justru awewe semakin kasiksa boga salaki kasep tampan beunghat malah komo salakina teu pati tanggung jawab mingguan tara ngaji kebluk berjamaah henteu salat loba kaliwat anak dina pamajikan dina pakahan anak hayang jajan teu dibere ngan pagawean ngan nguseup hayo lain bahagia kasiksa tah we kitu punten asa rada seah ieu teh punten aya nu sok mancing aya lanjutkan taya dalilna nyarek nguseup mangga tah korehan dina kitab naon nyarek nguseup mangga nu dicarek cara sistem nguseup titik malah ibu ge ya kupingkeun tang warang kok kudu bangga boga salaki tukang nguseup an sabab moal aya di manusia pang sabar-sabarna di alam dunia iwati tukang nguseup eta ngebel kursi si wahangan nguseup lubang di magrib di subuh perang nage jeung tunuh ngalawan tiris berhala nage ore hejo ore welang da kuring mah najis teu sanggup belekur ningang kabeurang beurang teh lain balik kalah ka diganti ku jejer genggehek reup magrib ganti deui seup lubang kan kitu we pagawean barang katilu poe kurunyung rek ngarit ditaros akang nuju mancing sumuhun enging cenah mancingna kumaha jawabanna ada lain yang tunda ieu mah nguseup teh ikhtiar we dumeh rezeki ku Allah diaurkeun titah di korehan nu jadi nilai pahala teh lain hasilna tapi prosesna
jeung ieu merek ngalatih diri we nguji kasabaran rek mencerongkeun basiroh kana gerak apalna Gusti boro-boro teu disetemeunang teu disanggut ge moal ngarasula ieu mah rek ngalatih basiroh rek mencerongkeun kana gerak apalna Gusti cek lu rek ngariet bagoy gining ieu tauhid tukang nguseup kalau yor rek ngariet ka alor nu nguseup can disanggut keneh dalu waklieu dicapot jejer teu babisa bae dirikeskeun dasar jejer anjing kan ongkoh tadi rek mencerongkeun paningali hate kana gerak apa Gusti can disanggut jejer dirikeskeun malah disoleda tauhidna ge gofokna dasar juri koret cenah oh pikir ayeuna sok ngarigian Gusti apa juri Gusti apa juri nya tukang nguseup disoleda tauhidna mah jadi nyebut juri koret malah can ngerasa puas aya batu segede carangka angkat totokkeun ngaleuwi bijil jenis juri perkosa ku aing jenis ieu berarti bohong tauhidna teh kakarak seret bibir can parat kana hatena eta sugan darek balik idit kana kulah ngilok lauk lepaskeun tungguan ku si eta cing rek nanya ai lauk dicai diuseupan ngarah ka mana lauk dicai diuseupan ngarah ka mana ngarah ka darat ari ieu lauk geus di darat dilepaskeun di tungguan lolar gawe cager teh jelema kitu cager matak nguseup oge anu bahagia masanes eta tapi cek Allah alladzina hum bi salatihim khashi'un mun dibaca ku qori mah teh genah bahasana teh ngan dia mah pantes sesuai rebek nyesora rebek bari pendek lamun dikorikeun gitu jigana son teh jebol tak geus we dilempengkeun anu tadi mah da bu ahlina letak tadi ge ngagermet tuh sing teh kawasan Gusti tangtungan masarua kulit sarua hideung tapi Allah mereka lebihan sorak lemut napas panjang lagu pas timimiti sobat sikah nahawan jawabul jawab lamun ngondang cinta kata kori kapasantren kuring era mere 5 juta tosok mung-mung teh ngamuliakeun batur teh da teu make modal bila kadar ge ngomong kitu anu bahagia teh jelema mukmin nu ngalaksanakeun dina salatna khusyuk ari khusyuk teh babari diucapkeunana hese dipigawena pan loba jelema jasad dina sajadah hatena mah dileuweung di rumah di pabinihan jasadna di masjid pikiran jeung hatena mah kumalayang di kebon cabe malah awewe mah komo Allahu Akbar cek bibirna inna sholati jabarek rajaban wa nusuki cek pikirna jaba udunan can lunas wa mahyaya jaba sapatu budak geus jebol wa mamati ari salaki dagang cilok can balik ai tungtung lillahi rabbil alamin paingan di akhirat aya salat manusia dilipetkeun dia kain dibabukeun kana rarai manusia nu salatna kawasna nu salat kitu nu hayang salat khusyuk mah pangapunten tingawitan abdasna ge tos rintih mangga aya naon pabaliut tap calik tetep da kumaha ge urang teh pan dihisab di akhirat ngaji teh khusyuk mukomo teh salat kita ceritakeun diajar salat khusyuk ngara bahagia ieu mustami di gimbrang dihisab di akhirat tetep pan aya panitia nu teu pati boga akhlak nu tengah-tengah ngaji ngabagikeun besek aya sok coba-coba besek bagikeun tengah-tengah ngaji da hargaan kana besek batan beungeut mu balik tosok nyamplangkeun keur ngaji kesugan kebahas di hareup poho deui ku hancanana ge geus beres dah nu hayang salatna khusyuk mah tina wuduna keneh ge rintih jeung hati-hati teu kacapek-cepek kantenan cai nu mustakmal pasti dihindari naon sabab dipake bebersih moal nyucikeun wudu dititah ku Allah cek Allah teh bagsilu wujuhakum
perhatikan bahasana Allah itu nyata wudu. Tadi uningakeun ku Allah batas rarai salat mana, ti luhurna ti handapna salat mana. Dan cek Allah kudu ngumah maraneh kabeh kana rarai maraneh kabeh. Ngan ku ahli fikih Nabi nyontohan ahli fikih ijtihad batas rarai teh ti luhurna salat jadi rambut, ti handapna salat gado, ti hijirna salat kuping. Bahasana kudu ngumah rarai. Matak pertanyaan anak ari ngumah rarai cai nyamperkeun kana rarai atau beungeut nyamperkeun kana cai? Cai nyamperkeun kana rarai. Pernah aya nu bodo nu teu akhlak nyiblat ka Kangjeng Nabi kocorkeun keran teh selegrep beungeut teh aya digegieun. Sanajan cek ahli fikih sah asal kawalatraan ngan Nabi teu nyontohan jeung pantes henteu. Wa idiakum ilal marofiq cek Allah kudu ngumah kana pandangan maneh kabeh tepi kana siku cek ahli fikih leuwihan tina batas siku. Sarua bahasana kudu ngumah pandangan matak pertarosanana mun ngumah pandangan leungeun nyamperkeun kana cai atau cai nyamperkeun kana pandangan. Cai nyamperkeun kana pandangan. Aya nu bodoh kocorkeun keran selegreg beungeut teh kok leungeut teh. Bedol ka dieu. Pas RT liwat cekok kana beungeut RT. Cek RT goblok jenis mah keur wudu nonyok ka dewek. Cek nu wudu kesel tuh da aing teu kebagian BL teh cenah. Oh dendam teh mah. Cek RT maneh mah teu kebagian BL teh pan boga warung. Cek nu wudu ai adi sia cenah warungna leuh jebrok tinu aing. Geuning kabagian jekok deui teh. Sok perhatikan kininya tardid malah wamsahu birusikum kudu ngusap maraneh kabeh kana mastaka maraneh kabeh ai jujun minar rasi tegasna sajud tina kulit mastaka. Naon Allah ngahargaan kasaha kanu botak lamun cek Allah teh kudu ngusap buuk ai nu botak rek ngusap naon. Lain tarang mah lain mastaka eta mah sok ngajawab ka mana-mana. Panu dititahna ge ku Allah ngusap mastaka tegasna sajud tina kulit mastaka ngan rambut kudu baseuh. Beres teh abdas tarang ojeng kan nu salatna hayang husuk menyaharep ka kiblat tamprakeun pandangan soca tingalikeun ka langit maca asyhadu alla ilaha illa wahdahu la wa asyhadu an sakobakatu Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma minat waj'alni munaum mutatahhi. Alhamdulillah ini kata lalar doa wudu mangan make na teu pati hayang teh. Eta beres teh abdas Rabbana Karim berangkat ke masjid bari awal waktu kilang bara jika di Mekah sok nutos ngadamel ka tanah suci Mekah. Pan salat zuhur teh jam 1, jam 11 teh jelema geus pacubel di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah. Naon sabab rek nyumponan undangan Allah, rek menghadap Allah. Hiji sesuai tepat waktu, kedua sopan pakaian bersih. Urang yen analogi bababinsa diulem ku padandim punten Pak disebat sot teh ngalah urang babarengan di pegia mah. Yuhsarul mar'u ma'aman ahaba ilaih. Dikumpulkeun hiji jelema teh di akhirat teh kumantung di alam dunia saha nu didolakeun rejengan jeung ulama jeung kiai jeung habaib jeung para wali mika cinta ka Nabi bakal digunukeun jaga di akhirat. Bahwa bisa dionang ku padandim tong tebih teuing papangdam lah. Cek padandim teh ka babinsa ditunggu kedatangannya hari Senin jam 8. Sanu ngeunangna padandim iraha poe Senin jam sabaraha jam 8. Kinten-kinten dionang ku atasan dongkapna jam sabaraha jam 7 geus nahgo telat keung bisi ditegor padahal teu ngajamin kana kesejahteraan babinsa. Kaum muslimin rek menghadap Allah loba keneh teu ka penting ieu nu wani salat asar ge setengah genep tekung silila ngong adzan maghrib wabokna masyaallah barudak sakitu hirup liuk eueuh ragap teh aya ku betah-betah teuing di alam dunia. Cikene bi aing teh salat asar baru geus magrib deui cenah. Teu meureun salat asarna setengah genep. Oh, diondang ku padandim ge sumpingna diondang jam 8 jam 7 geus nagok.
Dua, dionang ku padandim pababinsa dongkapna nganggo pakaian pangbuteuhna pangbututna. Lohis pangbuteuhna. Naon bisi ditegor ku ajudanana? Kaum muslimin rek menghadap Allah. Loba keneh teu dikapenting ieu. Nu salat wani make kaos partai. Punten bisi aya pendukung partai pengurus partai di dieu tong kasinggung. Da cek ahli fikih lain teu sah mangga asal katutupi aurat ngan pantes teu. Rek menghadap padandim ge pababinsa teu wani makean pangbututna. Malah pangbututna ieu rek menghadap Allah nu geus ngajamin lahir batin urang wani make kaos partai. Malah di tukangna teh foto calon, kudu calonna dibalikeun ka handap. Baru ditulisan dina kaosna teh siap jungkir balik membela rakyat kan. Da makmum di tukang teh lain babacaan hayang maca tulisan dina kaos. Aya ku kitu-kitu teuing eta paningkah jelema akhlak Allah. Malah make samping wanieun keneh gajah duduk umurna geus 30 tahun. Ipis merengkel persis dia sebleker. Awewe wani make mukena ieuna pinuh ku cemeti. Ipis merengkel lain menang meuli 40 tahun kaliwat we ladang mas kawin. Da balas ku ipis teh pas ruku teh nyingsat mukeunana teh ka mana meuni liang cadukna teh. Eta rek menghadap Allah aya ku kitu-kitu teh si atuh sing pantes eta akhlak. Akhlak salat ka Allah, asup ka masjid. Ngalengkahna ge sampean katuh. Teu wanieun suku kenca. Nabi nyontohanana kitu cek urang Ciwangi na teu meunang abdi asup ka masjid suku kenca, bobor suku kenca rek ngagajleng gepek teh deui. Itu sieun pites macokor. Sampean belah katuhu gini urang Islam. Eta teh bijil kitu teh lantaran ilmu daek ngaji matak manusia nu panghatena cek Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ta'allama wa 'allama wa amila bihi. Teu leuwih ti dinya. Matak ieu pasantren tadi ge barang kuring gog ka dieu reus lain ningali kabeungharan bangunanna ngan ningali barokah ilmu jika kieu bener dijamin ku Allah. Matak nu panghadena mah ta'allama belajar teu eureun matak santri di dieu kasep sing istiqomah sing harasil ilmu sing barokah manfaat amin. Da teu kabeh manusia jadi santri teh pilihan. Dipilih ku Allah jadi santri, geus jadi santri, dipilih deui ku Allah teu jadi ustad kabeh. Nu jadi ustad teu manfaat kabeh ilmuna. Aya masyaallah ta budak. Mugi menjadi ustad dengan teu sararea manfaat ilmuna berarti aya pasoalan nu can anggeus. Karaos sararea ge mukim balik di pasantren limbung sararea ge balik di pasantren gawe ketimu macul teu bisa nulikeun moal aya majikan hayang jajan anak majikan hayang dinapakahan anak hayang jajan rek mimpin tahlil teu kabagian jobna ku kieu senior ieu mah teu nyaritakeun batur teu bados tahun 82 bangsul di pasantren 84 nikah 86 kagungan putra urus santri meureun pamajikan teh berpikir rek iraha majuna boga salaki ka ustad pangangguran. Akhirna minta diserahkeun. Istihoroh nanya ke Allah. Cek Allah maslahatna piceun. Atuh buku we didukung ku indungna deui cenah nyai mun pangora keneh kena diserahkeun ku si ustad ge hansip pasti ngawin ka maneh. Ah piceun we. Eta karasa hikmahna ieu lamun pamajikan masih kasih eta penting ieu umurna 50 tahun kabayang peotna malah kawasna susuna gak dilanjek jeung jujur jigana kusaben tadi diserahkeun ku Allah diganti nu ngora kawin deui kan umur 17 tahun harina teh ayeuna teh can 40 masih kena seger matak teu kudu nyandung eta ge masih kena gining. Tak menghadap mah teureun belajar santri belajar geus mukim belajar sanajan geus ngamalkeun tetep bersilaturahmi ka guru lewat sahriahan jeung mingguan rupa-rupa. Ayeuna pasantren teh geus bangunanna ge adi lanceuk jeung hotel kan sok tahun 80 ka itu kan tenan 8 tahun 80 tos di pasantren karaos terus teh harita mah bor-bor keramik terus teh baru
dadamparna ge tina awi nu dicacag naon teh ngaranna teh falufuh atau puguh we disayangan tumila teh betaheun sabulan teh dikobong pinuh berentus awak teh buduk bebeja ka guru pangresa punten ijwidi pada wangsul heula kunaon cek guru ieu salira buduk cek guru entong eta teh ciri kataekan lain kataekan di lubuk tumila ngan bahasa guru mah pene ka santri harita mah musala nage sanes masjid representatif gining jiga kieu sami tina falufuh leres teh malah pas pernah aya kejadian pan jelema nu sujud imam geus uluk salam makmum masih sujud da kumisna kacepet tah harita matak kasep nu jadi kiai ayeuna teh 1 mila matak naon nu rek digumasepkeun rek dibalagakeun nyaho rahasiana 1 mila sanajan geus jadi mubalik terkenal jeung sajabana make gumasep nyaho 1 mila diona ngaji make ngahargakeun 1 mila kan loba aya nama diona memeh nyangupan teh tepi ka padu harga heula jiga rek ngajual cau galek mujuhna we era ku nabi tak kuring maka dia terbawa pikiran nyangakeun we ka Gusti boga keyakinan Gusti tara ngalumayankeun kana pagawean hambana sanajan panitia nu ngundang teu mere ge Allah pasti mayar lewat jalan lain geus titik keur maya mah diundang di ku pangresa kehormatan we keur beribados beri mere duitna ge memeh ngaji tak kitu make ilmu mah beres ngaji mah eta mengulianan ngaji karena soalnya ari memeh ngaji mah asin ila musid ti dieu nyeun kahadean ngawasilahan kuring datang bisa silaturahmi atuh pangresa di dieu maparing ka beribadah sedekah digantine ku Allah hiji 800.000 teu kudu ringga dia memberi kepada harga tara riweuh komo tepi ka ngahargakeun mungting ieu amal teu kabawa ka akhirat sedengkeun ngaji salengkahna ge jadi kiparat kana dosa sok jang naon rezeki gede tapi dibikeun jeung balahina cek Allah teh hayang 7 juta mah kok tadi bere 7 juta ngan sakaligus jeung balahina beres ngaji balik sepion tidagor apa dibelikeun teh mahi kana sepion ge jang naon 7 juta jeung balahi ajeun teuing sawios 8 juta ge ai salamet termasuk mustamige kaum ibu terlalu murah datang karena pengajian gitu tujuan besek yang mana yang kaisuk sing kecewis kecil cina penting di Darul Islah pengawasan hadir komo we menang cina besek alhamdulillah opat najis hiji pugu cina atau mending cina ari jerona daging mu boro-boro nauk jeung sabelah kemacek nunanya alhamdulillah untung aing teu hadir goblok wajar untung teu hadir kan we eta mah urusan Gusti matak ayeuna beas mahal nu tau nauhid ka Allah mah tara riweuh sami ka dieu mahal sami ya malah di kota mah aya harga beas tiket 20.000 cenah we da kuring mah boro-boro meuli malah usum panen ngajual belasan ton tabarokah ilmu mah kitu riweuh eta jelema balangsak tak tergenah tak tos ya tos benernya ada di onang tergenah mam nawar tos udah mede sok terali jangan beda anjane beas nu nauhid mah tara riweuh naon sabab tara ringrang da setiap umur nepi ka paisukan jatah rezeki jeung isukan pasti dianterkeun da nu geus beak jatah rezekina mah dianterkeun ka astana paham urang mah aya keneh jatah rezeki pasti jatahna dianterkeun beas mahal sabios teu gaduh farege Gusti nu penting abdi boga beas kitu boga sabios maringrang nu penting boga sangu teu boga sabios nu penting tua daharanna ge moal cek Allah sabios nu penting abdi jag-jag
Apa nanti pare ketika beas tiga kejo dia digayam ketujuanan jak percuma sampai 18 kali daharan tapi teu matak jak matak jelema nu nauhid mah tara roba karingran rek hirup rek maot ge mangga siap wangsul deui nu panghadeuna nama ta'allama selalu belajar teureun yata guru robana karim baheula pesantren binu kutumila balik hasil ilmu di wawal santri TK ilmu TK santri tim itu ngawawukeun bab i'rab cek guru tentang i'rab teh kieu berubah tungtungna kalimah karena rupa-rupa beda-beda nu marentah kusum nu marentah nasab mah wajib we tungtungna teh dibaca nasab dan sing paos cek guru teh i'rabna opat teh dibagi ka isim ka fiil ka bagian 3 ewan pancek matematika mah teu akur leres dapat dibagi 2 mah ka bagian sabaraha 2 ewa tapi cek ahli nahwu mah 3 ewa malah ku Syekh Jamaluddin Ibnu Malik ga diuningakeun dina bait warab awan nasbaj alan ari santri warab awan nasbaj alan iqroba lismin wa fi'lin nahulan ahabba taeta rahasiana pangna opat bagi 2 ka bagian 3 ewang i'rab anu tangtu kana isim ka fi'il wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa bi ayyan jajima guru anu ngajawab teh malah diwobol-wobol eta ku guru supaya santri paham balik we ka imah atuh diemarkeun diamalkeun diwurukeun guru mah dengan ngawuruk santri ngamalkeun rek dipaparin duit nuhun teu dipaparin teu boleh ikhlas leres eta ka kiai mah tong sok ngaledek pan aya nu bodo mah ajengan sing ikhlas tadi eta teh teu sopan ngomong kitu ka kiai kiai mah ti baheula ge geus ikhlas mana buktina lalajoan usum nguburkeun ahli mayit keluargana rek mere duit teh mere duit mayit sesuai jeung syariat sugan bapana maot anakna ka ustad teh mere 50.000 puluh bapana teh sanajang ngidul cek anakna nah cenah tadi mah kuer golib biasana ge panjang hulu ngader ari cenah ku ustad dikakidulkeun cek ustad teu sadar sia mere duit aing ngan gocap atuh hayang kakalir jiga batur mah 1 juta sia sok kitu teh tara pertanda kiai ikhlas mere duit teh mere duit tetep mayit sesuai jeung syariat seuneunyang hulu ngaler yang hareup ka kulon malah justru nu teu ikhlasan mah wargana masyarakatna eta lamun tahlil saminggu aya 2 jadwal tahlilna sarua bada asar sabulah saalutan ngelut ka kaler masyarakat saletan kakidul bari corengca kan kebelah kaler teh nah cenah menang itu noyek ka kaler rek tahlil teh kakidul corengca mau jawabanana punten cenah tadi dipalih kidul mah sarimihna top ramen abdi mah bade kami sedap sok kitu teh berarti mata kitu ge pertanda henteu ikhlas matak di dia ayah santri ayah pasantren santri lain ukul pejuang keur inung bapana tapi pahlawan keur warga sekitar di Ciwangi apan ngaji nahu ngaji jurumeh imriti yakulu tepika alfiah teh wajib kifayah keur urang lemur wajib ayan soteh keur nu rek kagali mana Al-Qur'an jeung hadis ari wajib kifayah keuna ka urang lemur lamun eueuh nu migawe saurang-urang acan doraka kabeh aya we santri di Darul Islah ngaji jurumiah i'rab teh nu tadi salah sabiosna katalangan ku santri gugur dosa keur urang Ciwangi teu ngaji ilmu nahwu katalangan ku saha ku santri eta kula sok ijid-ijid deui ka santri ieu mah daun beak oge ku santri pake daharan nyebutna teh ka santri teh hileud ban
malah boga anak dipikahayang ku santri ge cek indungna istighfar cenah teh nyai make daek ka santri tuh deuleu nu geus oge kawin ka santri jara di ustad pangangguran cenah ceng akinana teh lah cenah budak daek ka santri mah ruqyah cenah ka di padahal ayana santri teh lain pejuang teuing bapana unggul tapi pahlawan keur warga sekitar ngagugurkeun dosa teh. Cara tadi dia mayit dikubur ku sorangan jadi gugur dosa keun saja. Misal di Ciwangi anu maot protokol misalnya, punten. Punten kan? Da ieu mah contoh. Protokol maot diurusanan ku hansip ku sorangan. Gugur dosa keun saja, manian ku sorangan bungkus ku sorangan. Malah ustad rek mantuan ge nyiku. Cicing kita tadi ieu mah proyek dewek kan. Mandian ku sorangan atau hari keramik nanti babinsa rada miring gitu terus digebregeun gempa mayit protokol dengan kulepak sorangan cek hansip dengan cedok atuh bening keur hirup ngariweuhkeun cenah salatkeun ku sorangan panggul ka kuburan ku sorangan kurepkeun ku sorangan da teu make ilmu batak kula sok daek-daek teuing dikuburkeun ku jelema bodoh ya maku hansip peritara mingguan tengaji nguburkeun mayit protokol huluna teh ka kidul jeung tadi malah babacaana teh lain jiga ajengan ari ajengan mah tabarok sami inna anzalna sholawat nih hansip lain nguburkeun mayit protokol bahasana nu asal cai balik ka cai nu asal angin balik ka angin nu asal seuneu balik ka seuneu sing betah teh nya di jero kubur urusan pemajikan sia ngora keneh tong dipikiran tuluykeun ku dewek teh ge uyuhan dengar riwaan yang nguburkeun kitu patut ancebaan di luhurna teh nih aya dahan kaung ku dahan kaung aya hanyuang ku hanyuang masuk tong nyebut dolalah bid'ah dolalah bener nabi pan kitu nabi asup ka kebon korma di jero kebon korma aya dua kuburan dua nana keur disiksa cek nabi ka sahabat potongkeun teh palapa korma bagi dua tancepkeun kuburan ieu selama masih baseuh ieu palapa korma diringankeun siksaanana ieu mayit tapangu ka dinya cek sahabat ya Rasulullah Gusti ari ieu teh dosa naon teu bisa disiksa jero kubur cek nabi teu pira nyeh cer gagabah ieu mah pan kieu teh cer eueuh cai lain istinja ku batu dikulah kaleh huluna kana tangkal mangga kitu kebenaran tangkal mangga aya sireum tataman celotot nyongcon can kojor gitu siksa ku sireum teh matak ayeuna ge tapaul sok ditanceban matak terus ayeuna santri di dieu pejuang tong hariwang yakin santri mah ngagoler tauhidna bab dahareun jaminan Allah ngamalkeun ilmu belajar wajib ibadah wajib saleuwihna jaminan Allah ai jelema sok dibalikeun perkara dijamin ku Allah poporose perkara diparentah ku Allah dimomorekeun matak di sini ran ku Sayyidina Athaillah As-Sakandarina hikamna ittihadu kafi matuminalaka wa taksiru kafi matuliba minka dalilun alang timasil basiro sibuk getol malah rezeki para rezeki duminalaka dijamin buat maneh cek Allah watak siru kabimat tuliba mingka gagabah lalawara karena ibadah nyata ibadah diperintah ku Allah mun sibuk ngala rezeki perkara dijamin ku Allah gagabah lalawara karena ibadah padahal ibadah nyata diperintah ku Allah dalilun alang timasil basiroh pertanda manusia nu kitu lolong mata hatena lolong mata hate mah kaum muslimin boro-boro batin mubasiroh bisa dipencerongkeun karena gerak apalna Gusti ngadengi papatah kitu narima nitah zakat majar nganggap ka kiai sentimen nitah sedekah majar manehna yang dibeberkan itu narima we karesepna papasean naon sabab dalolong atuh mata hatena ya kamari ini pilpres jelema lolong mata hate mah parasea sakitu pilpres geus can angeus Bapak Pinsa kurang mah naon untungna 2018 tepi ka ayeuna loba ge anu can pahade antara 01 02 malah kukuring diyakinkan mancing teh istighfar nu jadi presiden jadi menteri na ge batur ari emang pasti ada can angeus
rek 02 01 ge paduli teuing jeung teu danu riweuh mah kosong beuteung. Eta kamari urang cikeneh tos pesta demokrasi yakin nu hadir di dieu ge moal sami pilihanana leres. Hak demokrasi dilindungi konstitusi mangga ngantong sok papaseaan. Ieu mah Ustaz Zarwa sok imaman ngahotiban di masjid eta. Beda pilihan teu bisa pindah nu saurang perek tenggut bahan di dinya. Naon untungna coba. Dayeuna oge pan urang tacan puguh teuing saha nu meunang. Pan cek konstitusi mah nu disebutkeun pemenang teh engke lain hasil quick count tapi hasil real kan leres apa beza kan didoakeun da geus aya di Lauh Mahfud mah lamun bisa mah noong kalau Mahfud saha jadi presiden tak tong sok riweuh ngan nu penting urang mah nagara nu mingpinna adil amanah sidik teu loba wadul. Wadul RT mah ukur saka RT-an nu diprengna ge. Tapi wadulna presiden mah sanagara jadi korban. Adak amanah jujur jeung sajabana tong mengkol jauh teuing eta mah urusan politik ngan maksudna tapak pilpres tong nyanyaah diri tepi ka papasean teh geus ieu mah tepi ka mitoha jeung minantu. Pasea beda pilihan tepi ka ditah diserahkeun dicokot anakna geblek sugan. As ini kebarengan ke kota demi Tuhan teu patahnya na jero mobil. Di mobil nu minantuna kesel mitohanna teh pelecus udud. Tadi copot ku minantuna dikuceskeun ududna di terang mitohanna. Astagfirullahaladzim. Jadi tegenah ya teh. Jelas teh ka kupingna? Jelas. Jelas nih. Kana nu penting jelas kena mubalik dengan hari. Apalang disiksa wangsul deui untungna belajar mah pangapunten urang lalajo heula karasakean taun nu kaliwat di nagara asal aya jalmi tukang ngagali kuburan yusana teh kirang langkung tos 50 tahun kurunyung pemuda maut kurbeun barang disimpan kana liang lahat eta kuburan teh jadi beda katingalina jadi raudhatun min riyadil jannah jadi hiji taman tina taman surga akhirna kalenger beres nguburkeun ningang ka bulan aya deui nu bubus kuburkeun deui harita keneh kuburan teh jadi robah deui jadi hiji taman tina taman surga. Barang naik ka luhur nanya ka indungna ibu punten anu bubus saha cek indungna eta teh pun anak dan nu sasih kamari ge nu basa dikubur ku salira eta ge pun anak keneh cek eta tukang ngagali kuburan paparin uninga jisim abdi naon pada melanana putra ibu aya naon kitu jelaskeun heula cek tukang ngagali kuburan cek indungna nu bubus sasih kamari eta teh pun anak belajar di pesantren anu pupus neme eta teh lanceukna pagaweanana tukang ngalasuluh dijual ka pasar hasilna dianterkeun pake bekal adina nu di pasantren nu pupus bulan kamari teh harita keneh atuh diecakeun profesi tukang ngagali kuburan berangkat pasantren init pasantren belajar dimiti ilmu nahu ilmu syaraf, ilmu fikih, usul fikih, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu tafsir jeung sajabana dikaji akhirna jadi ulama besar nu jenenganana Syekh Abdurrahman Al-Hafad kadieuna lahir deui ulama besar di Sam di Yaman injuna Syekh Abdurrahman saha Syekh Abdul Razak Al-Hafad matak pantes Nabi muningakeun jeung Nabi jelema mereka tuangan ka santri jag-jagna dipake ngaji santri belajar sahurup 10 kahadian kanu mereka tuangan ka santri tak isukan mah urang ka santri teh misal kasep pada pasantren muhun ampurannya mau bisa babahan bari ayeuna beas hese bari mahal ngan hayang ieu mekelan ka hidup nu keur di pasantren ta ieu beas setengah karung. Ayo duitnya teu kudu gede
punten itu ieu masalah kadarna kanyaah ka hidup menuju berjuang dina agama Allah 500.000 teu kudu gede teh beas dipasak duit dipake jajan jag-jagna dipake ngaji sakurup 10 kahatean ngan eta dengan bading ku ikhlas ngawuruk santri teh tanpa pamrih robana karim boboro ilmu nu diutahkeun disadap ku santri cacak laukna dipaoke banding ku ridho ikhlas tetep we jadi ustad kaok nu bangor nu sok kurang mau lauk guru jadi ustad pesan moralna naon pertanda dengan guru kiai ikhlas cacak laukna di Allah baritu beja mau tiap ngaranna bakat tingkurido tetep laukna ge jadi keberkahan di pauk ciri ikhlas kalau dipraktekkan sih kadang bakat tingkurido gitu omo ilmu nu diutahkeun anaknya ikhlas ngalillahi taala ieu mah punten nyimpang sakedik pribados kagungan punaki 35 tahun kalewat pupus makamna reka urugeun sanes ajengan badan biasa we ngurus mayit tahlil mamatahan urang kali nyelehkeun nu nikah narima nu nikah kitu we 35 tahun dikubur pas digali reka urugeun rek dipindahkeun jasadna masih belum gerak boehna boro-boro koneng persis boeh putih dia kakarak diteuneun kamari ternyata nu boga ilmu ngamalkeun ilmu nu belajar teureun jasad dan lagi diamankeun ku Allah tak atuh urang tadi barang kuring dongkap ka kuping protokol nyarioskeun pun aliman kitu sanes pun teh eta teh tasrifan tina kana mun jangan nya kana yakunu kun amil nawasih asupana mubtada aliman soter lantaran jadi hubarkan teman dibaca kun alimun mah keuyeup ge seuri atuh kudu aya anjeun jadi jelema alim mun teu jadi alim atau jadi muta'alim nu belajar insyaallah jadi jaminan nu tahrik masantren maot dikuburkeun kuburanna dirobah jadi taman tina hiji taman-taman surga tak kurang atuh mahabah-mahabahna beh ka alim ka santri mingguan ulah pre ulah pagawean nguseup wae jiga nu tadi ka guru sing mahabah sing waleh kan itu mahabah ka alim mah babinsa tak di dieu kudu reueus urang Ciwangi kagungan babinsa keresat ngawas biasana mah Pak sakali tong disebat tapi sok aya sambutan balikeun teh tak kusum kiai ngaji di tempat ngareungeun da geus balik ieu mah insyaallah Pak ngamankeun di dieu nu rek berontak ya aya bapak mah mikir atuh di mana hasil ilmu barokah manfaat mukim di mana wae oge insyaallah ilmu leutik bakal aya nu ngasaan atak lamun urang mukim geus 40 tahun ilmu can pati manfaat berarti aya pasoalan nu can nangis jeung guru geuwat geura datang ka misal ieu misal mukim deukeut 40 tahun muka ngahikmah nu nyieun tamak kasarumahan ge eueuh imaman Jumat kebagian jadwal mimpin tahlil nu tadi teh jobna teu kebagian ku kiai senior geuwat geura datang ka guru berarti aya pasoalan nu matakna hijab kana berkah manfaatna ilmu atuh kudu gede ilmu mah penting manfaat loba nu butuheun teu kudu jadi mubalik deh percuma jadi mubalik ge hijabna ukur samulut ukur 2 peuting yang mending jadi komandan tahlil sapoe jobna 4 penting barokah manfaat tak kuring ge ieu sarerosna mah ngaji di pasantren ge asa kirang loyog rumaos ilmu leutik da ilmu mah arageung urang dieu ngan ieu mah berkah guru we baheula ke di pasantren tara kungsi kita ku guru katingali guru loyo lesu katingali badanna asa pasiksa cing teh mah punten manawi bari dibijit mangga cenah jatah capek awak pasiksa dipencetan bari genah pandreup teh sare da teu wani ningakeun taon keung sieun guru gugah kuring teu aya guru kecewa
di jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 ngerti kayak bari guru sare jam 2 kakaraku gah rek tahajud wabokna ari hidup masih aya kene cinta insyaallah bah sare riwana abdi masih aya atau tidak geus sare malah ditinggalkeun cing teh hawatos deui abah gugah abdi taya abah kecewa kawasna meureun ridho bigil tina lameuna doa nu teu dipenta wabokna didoakeun sing alus nasib sing jadi kiai jadi mubalik eta berkah doa guru ilmu meletik ente ari laku mah ngan ngaji mal peuting ngumpul barokah guru kan eta guru wasiat kade cenah lamun jadi mubalik jaga ulah sok nyampeukeun keterangan anu maneh henteu apal emangnya rek ngomongkeun naon ari teu apal eta mah bahasa guru ngandung hikmah kedua cek guru kade ulah coba-coba ini taonangan lamun eueuh nu meunang terus sok ini ke garasi ngahanetan mobil cek tetangga teh apa dek kauleman mohon aya cenah nu meunangna eueuh ustad geblek katilu cek guru kontrol waktu teh ulah sok kablok-sokan jeung tanya jamaah teh bisi hanas ku capek ngabahas ternyata mustami teu kahartieun taros mustami teh kahartos henteu cek mustami teh kahartos aberes kan tujuannya kita bikin kaharti lagi orang tanya mustami kahartos ente cek guru kia bakal lamun ngaji geus lila deukeut ka sajam nanya mustami kahartos ente beres we cek guru teh capek-capek ngaji ngesek sajam mesti recan kaharti oh sajam mata kubarokah guru mah luar biasa sebab binsa oge yakin aya amal anu hade ka guru tak jadi pabinsa pantes aya anu sakola di akabri lulus pan seunu dipecat kira geus nu di pasantren alfiah maka talar malah bajuri ge luar biasa pahamna balik ka imah teu aya nu mika butuh berarti aya paswala sok komo lamun teu boga ilmu cacak nu boga ilmu kitu manfaat ilmu na rugi matak komo nu teu boga nu teu boga ilmu jelema bodoh ini ka masjid kasampak imam keur khutbah dan dianggap lagi kaporotan ku jelema bodoh balik teh akang teu jeus jumatan teh henteu kunaon kaporotan imamna geus khutbah padahal cek ahli bigi kasampak ka masjid imam keur khutbah urang asup salat qobliyah Jumat ngan ringankeun dalam artian surat nama tong dibaca datang ke masjid kasampak imam geus meunang sarakaat tong anggap kaporotan asup ka masjid ngamakmum ngan imam uluk salam urang nangtung deui datang ke masjid kasampak imam keur tahiyat tong dianggap kaporotan cek ahli fikih diukur ku ilmu asup ngamakmum Allahu Akbar tong make ruku tong make sujud langsung berjamaah milu tahiyat imam uluk salam waktu lohor beak tong dianggap batal nangtung deh ngan sholatna 4 rakaat kan itu sekali bikin ia mau datang ke masjid kasampak dina lawang pantok masjid ditulisan nu mawa HP ku dipaehan da balik deui atuh cek wajikanna cerekang teu jeus jumatan teh henteu kunaon DKM na goblok lakadan aing mawa HP ti karek dipaehan daripada aing dipaehan teu buku hajan teh aing teu terus jumaahan kitu pokona teh eta jelema bodoh malah aya nu leuwih parah bahasana mah akang rek ngajaran jumaahan ngajaran jelema edan mah batur mah geus timiti balik geus jumaahan ieu bahasa ngajaran eta pentingna ngaji mata sok mingunan-mingunan kaungan putra dedetkeun sana masantren ka dieu atau sok datang ku sorangan budak rek masantren ketika ustaz teu wauheun ijab kabul heula Assalamualaikum salam cek ajengan teh di mana teh abdi di Palis Cijame aya pan Cijame aya naon cek dia hiji silaturahmi cek haji teh di muga-muga silaturahmi urang para tepi ka akhirat kadua abdi ka dieu sejajarah muga-muga wasilah hidup jarah ka dieu Allah ngahujanan barokah katilu haji itu pun anak kuring ge sadar itu darah daging kuring hak kewajiban ngadirikun anak teh tanggung jawab kuring salaku bapana ngan lantaran kuring terbatas ku kabodohan jeung kasibukan
mangga titip pangdidikeun ieu anak pangeusiankeun sirahna ku ilmu agama pangheurinankeun hatena ku keyakinan panglempengkeun sahadatna panghalangankeun tina perkara haramna pangnuduhkeun kana perkara halalna sekahaji teh kobil tuh diterima timiti penting ieu anak mang anak kuring rek dididik sakamampuhan kuring kudu barang bawa menyelehkeun budak ka guru gitu teu kudu itu boga tong sok maksakeun moal 3 juta ge cukup rokok Ji Samsu we 2 selop dan mataan ikro abatasan lagi bakal bedas ajengan lagi ajengan teh dah 3 juta kan ieu mah budak ari hayang boga ilmu hayang barokah manfaat aya boga ilmu na teu diajenan budak datang ku sorangan ustadna teu bikateuwauheun ari ieu cenah anak saha teuh cenah ieu hayang hasil mah hargaan boga ilmu ieu masuk ngobrol jeung kori-kori inter cing teh bisa ieu karir teu kahade naon rahasiana ternyata kabeh ge timiti almarhum Kang Haji Umaidi Kang Haji Hawasi Kang Haji Badruwasi ahli qiraah sabah di Tangerang nu kabeh dieuna Haji Agus Kang Haji Muminu saja ternyata saiwalti ngamulyakeun guru teh ngamulyakeun ka indung bapa indung diongkosan berangkatkeun ka Mekah ieu mah kadaharan di dahar ku indung gitu bika kanyerian hayang naik derajat luhur pangkat mah mulyakeun indung kan gitu kan aya Uwais Al-Qarni kasep teu kasebut kasep nya buleut nya hideung di dunia teu terkenal tapi di langit teh malaikat nu teu uningaeun ka Uwais Al-Qarni malah malaikat Jibril titip salam ka Kangjeng Nabi ka Uwais Al-Qarni malah Nabi kantos pesan Abu Bakar Umar ka Sayyidina Ali mun ambrok jeung jalma nu datang di negara Yaman aya ciri tilas corong warna bodas dina kulitna pentak duana supaya urang menang hampura ya Allah sabab ieu budak terkenal di langit urunyung teh datang nya pendek nya hideung ceuk ukuran dohir jelema mah ceuk nafsu teu asup pantes horeng amalna teh tiap dinten nyuapan ibuna ngibakan ibuna nyalinan ibuna indungna nyarita hayang ke Mekah ongkos teu aya litueuh regep teu aya reutpakeun pungsat bahan indung hayang pulangkat ibadah haji ke Mekah akhirna Uwais Al-Qarni belajar unggal poe manggul anak sapi dihandap ka pasir sore isu latihan engke di mana berangkat ke Mekah ngagandong indung kuat tiga gitu tak hayang luhur derajat naik pakatna mulyakeun indung barokah ilmu mulyakeun indung diantawisna nu hirup keneh kori inter teh jiga kitu ku ngamulyakeun indung matak kantenan guru dimulyakeun indung dimulyakeun eta mah insyaallah geus jadi jaminan Allah tak kurang mah hirup di masyarakat sesuai kan baheula masantren bari teu lila atuh ayeuna mingguan ieu mah aya alumnian gitu pikat tenong kok aya sahriahan dongkap sesuai kan da rusuk diomongeun mah teu nyesuaikeun sum alumnian teu datang kata murid teh teu nyesuaikeun diomongeun masyarakat aya kegiatan sosial urang hirup di masyarakat temilu kegiatan bakti sosial diomongeun terus coba bisa aya rona batur ngarona maneh henteu diomongeun eta teh teu nyesuaikeun sanajan geus jadi wali datang ka guru mah tetep murid guru tos sok kumasep ngomong-ngomong sibuk ngomong-ngomong laku kaonangan eta teh hareupeun guru eta akhlak goreng patut henteu ari haram mah pajak guru teh aing apal aing kudu terus terang macek hatena ilmu sia teu ka mana kan ku aing mah kaukur matak tong kumasep adab ma adab akhlak hade ka guru kitu sanes ari haram mah ngan matak kahijab barokah manfaat ilmu tadi bicara akhlak mah lah nyaeta ayeuna we kuring ngaji mustami kuring setengah peuting cara ricing teh akhlak kuring ngaji mustami gada gini tadi si bapak tuh ngangkat itu digoreng maksudnya bisa nurutan dari bicara akhlak mau bicara pantas jeung teu pantas terus dari bicara halal haram lain bicara hak jeung batil bicara pantas jeung teu pantas
balik ngaji mustami ngawangkong harap mah ngaganggu pantes henteu jika make kopiah ieu dalam kita agama nganceng agama tutupi mastaka cara nutupanana ku kopiah mah ku kain kitu naon ngan akhlak adab kiai nutupan mastaka teh ku kopiah urang Mekah mah urang Timur Tengah nutupan mastaka teh ku kain imamah disebutna Nabi nyontohan. Oh, masih ngainak kuring ngaji teu make kopiah ge teu harap kan pantes teh mau kuring ngaji make helm pasti ku ajengan ge ditilang kudu nyesuaikeun udah teu nyesuaikeun mah piomongan modal kuring ngaji teu make kopiah ayeuna pan aya geuning dina YouTube make kawas sakieu teu harap panu disampaikeun agama pantes teh mun ngalatih komputer bahasa Inggris mah mangga teh teuing pan ieu mah agama berarti suri tauladan contoh anu hate jika santri nu teu nyesuaikeun mah balik kawin menang mitoha ai santri mah pan nganggap ka mitoha teh manusia pang bager-bageurna dalam dunia teh mitoha leres teh dan teu nyesuaikeun cek mitoha teh jang turunkeun buah mangga cekel teh kuduna nama atau diganti tong dadamping pakai kolor atau pakai celana ieu mah dadamping datang ka urtakal mangga aya sayang tiuan jeblos ka jero samping nyoncong kana mastaka al mukarram punten tong nyebat ngaran asli nya goreng patut pamopoineun para kiai kirang sae gentos ka mukarram kade hareupeun umum ge ulah coba-coba nyebut kanyut kade eta teh ladang teu nyesuaikeun lamun make kolor make celana panjang mah minimal kahalangan atuh setengah ngaragerakeun maneh ka handap buru ku bojona cenah kunaon kamusibahan ladang akang teu nyesuaikeun kuduna mah akang di kolor ternyata akang dadamping di luhur esen tiuan akang dicongcong naon mastaka al mukarram buka teh kewajikanana innalillahi wa inna ilaihi rajiun atuh sagede akwa dibuka pemajikan anak ngekei cek salakina tong sok nyengserikeun upih ragna cek salakina akang teh kamusibahan geuwat geura telepon ka desa pan sok aya ambulan pada babinsanya kirim cenah ambulan ka Ciwangi aya naon nu kamusibahan datang aikeun dihurungkeun teh serineuna teh naon teh ngaranna teh serineuna nya rugi teh kaparapatan ka hareup tukang ojek nanya saha cenah teh nu teu damang ieu cenah pun lanceuk cenah penyakitna ai supir ambulan rada ocon dah eta palagi kieuna cenah tapi teh ka rumah sakit bawa ka UGD dok enggal tangani ieu pun lanceuk aya naon kamusibahan bukakeun teh masyaallah cenah baru kali ini sepanjang saya praktek melihat barang sebesar ini dokter ngeh cek pemajikan ada enggal cenah dok tangani cek dokter naros pun cenah neng kitu lanongan teh nyerina bareuhna nyerina we dok bareuhna mah teu kenging cirinya ada demesna awe kanu kitu bareuhna mah teu kenging dilanongan eta dang teu nyesuaikeun pada kuring enang ngaji teu nyesuaikeun ngaji 3 jam 2 saliwat jiga alus bubar mustami datang ke imah jam 3 ke Karaksare subuh gemprah teu salat subuh teu nyesuaikeun tak kurang sesuaikeun we ya ngaji wangsul deui kana nu tadi jelema mukmin nu bahagia teh migawe salat usuk nu kadua jelema mukmin nu bahagia jeung Allah ucapan prilakuna aya dina jalan anu bener teu matak menyakiti batur teu matak raheut tatangga malah tatangga menang nikmat manehna milu ngarasa nikmat bahagia tauk jol dina hate penyakit hate sirik bidik jayu kadiaya tiren pinasken dudumpak dudupak tatangga aya kamajuan bibirna ceprek hayu
ada yang nepi kata tangan dibalikan diserang kata tangan damal bahagia lapor ke Bapak Binsa diuruskan bawa ke kecamatan capek kasiksa teu bahagia kuduna nuhun ecet tos kagal mobil panginten teh ayeuna kafayun mah moal kahujanan mudah-mudahan sakali waktos abdi tiasa ngiring manfaat ibarat gini himalain kitu tatangga kabeli termos maneh nu ngagolotrok tetangga kebeli kulkas maneh nu muriang paranas tiris tetangga kebeli motor maneh nu ngebul tetangga ini ke Mekah umroh diantarkeun ku tetanggana pengen lagi sarua diantarkeun ngan ka astana capek hirup gitu mah matak kamari para pendukung da kuring mah loba istighfar eta mata di medsos pemirsa di antara tilu kubu hayeuh silih gorengkeun nanaonan eta kalakuan ucapan ngagogoreng calon presiden mata itu nyalon ke berarti terbaik putra terbaik bangsa leres oleh we nu didukung kurang geuning kamari nya nu ngadukung 02 gemoy heuh di dagang gemoy tak kudu kitu tosok ngaledek 01 deh anu 01 moles calon anu didukung itu kuduna urang Islam komo kiai ya menjual calon itu merek cokot calon iya cokot kelakuan kos monyet matak batur pan ngadalila tak jangan dia cenah da ieu mah rezeki nu nyampeurkeun bahasa teh lain urang neangan batur merek teh punten aya tujuan aya gordun ahor urang diterima nyolok kalah kanu sejen tong sok dianggap halal matak merek aya tujuan kuduna komitmen konsekuen punten abdi mah parantos ka dieu salira bade barang pasian kabdi hapunten di dieu moal biasa ngadukung mah mangga namung suara mah bade ka dieu disalurkeunana ieu mah itu cokot ini reward ieu dijanget nanti karan teu kitu teh tuang di dahar tak asup ka dieu jadi tulang jadi sumsum jadi darah jadi daging ancaman Nabi la yadkhulul jannah damun walahmun nabata sutin mual asup ke surga manusia nu tulang sumsum darah daging jadi tidak barang haram naudzubillah min dzalik acan ada dosa bener teu dosa batur nyuap urang disuap teu dosa nganti kerebek ka neraka ar-rasi wal murtasi lahuma binar nu nyuap jeung nu disuap dikerebkeun ka neraka duanana teu dosa nganti kerebek berarti dosa nanti siksaan nanti leuwih ti dosa leres kudu konsekuen jadi jelema mah matak eta tepi ka 20.000 tepi ka bisa dibayar ci urang Islam atuh sing komitmen sing konsekuen matak gitu ge teboga harga diri matak dijualkan ajen 20.000 ge ieu mah pokoknya jangan kaharep bisi umur panjang keneh pan kita pilkada sanes sakedar deui tong sok nyieun kalakuan teu bener komo bari kiai kasebutna cokot we cenah da urang mah teu neangan eta nu nyampeurkeun beda cerita model mubalik beda cerita sok narima amplok teh dan tujuan datang ke dia mereka ngaji persis jika tukang macul datang ke sawah tujuannya rek macul titik ngan lamun tukang tani ini ke sawah tujuan neangan belut pasti gelengan ke dicacat ku sia teh mau balik ini ke pengajian tujuan ngaji tukang tani ini ke sawah tujuan macul ngan macul menang belut jumlah saemer manfaatkan ieu mah tukang tani macul menang belut saemer lain dibawa kalah dicacat aurkeun ka wahangan ari eta pagawean mubazir sanes mubazir sanes sok nyeun pagawean mubazir dulur setan innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin saestuna nu sok nyeun pagawean mubazir dulur setan dak lamun kuring dibayar duit kudu ngonang mun teu ditarima nyiar-nyiar disebut dulur setan eta mah beda cerita Bapak. Atak kumaha-kumaha ge jelema nu aya ilmuan mah bakal jadi patokan, bakal jadi ukuran moal. Mangga bias mangga. Mantap.
Tekeng ngareret. Mohon terang mataknya nak dampal eta ge bade ka zaman. Boro-boro ka zaman sih para liki mangateh teh mau dicarang. Dan kege di akhirat mau ke surga sararea. Deui kitu bertahan ieu lain tah yang balik. Ngan aya iman terus. Tina iman bijil era rek ngojek kang teh era. Da yakin ieu nu hadir di seueur monoyot hayang ka zaman. Ngan bisi ngaganggu ngaji aya iman bijil era ditahan berangkatkeun mangga tong kawagel bari ka zaman mah. Nu terakhir cek Tuan Syabul Qadir Jalani manusia nu panghadiranna teh sabada belajar ngamalkeun ilmu ngawuru wa amila bihi ngamalkeun kana kanyahona kana ilmuna ada lalajoan ku urang ieu pangresa musumpingna ti pabuaran kita ros tos 30 tahun langkung rupina rorompok pababinsa ge henteu kieu nya aya barokah ilmu da nu bodoh mah langsung teh datang hawa nafsuna cenah nyaho urang ge eta mah ladang buja cenah eta teh ka kiai kawalat teh ngomong kitu barokah ilmu mah kieu da geus jaminan Allah pasti didatangkeun anu datang ka dieu silaturahmi rek mere leutik teh dipel hatena ku Allah era da memang rezekina ge ti Allah teh gede tak teh kudu riweuh da geus ditakar rezeki mah jelema mulai tadi poporose mubalik hayang gede kariweuh-riweuh geus ditakar ku Allah lagi barokah ilmu luar biasa pesantren bangunan rorompok camat di anggota dewan teu kieu-kieu teuing aya nampak barokah ilmu ngamalkeun ilmu dibarengkeun jeung ikhlasna atuh der teh ngamalkeun leres we ngawuruk santri sanajan capek isuk mah der ngaji leres tusugan ge barudak pre we ayeuna mah kata malah usum gawe ge kasawa barudak meme kasawa nyeun pabinihan ngaraji heula der ngaji namun ngutamakeun kana kepentingan Allah da urang ge kuduna teh kitu ngautamakeun kana kepentingan Allah cek Allah urusan kepentingan maneh kami nu ngabereskeun lamun Allah nu geus ngabereskeun leuwih ti kekuatan makhluk da ieu nu hadir mun hayang nyandung sok we cumponan heula urusan Allah ibu keung sieun salaki nyandung cumponan heula urusan Allah siapkeun duit 1.500.000 Gusti pangjagikeun caroge abdi bisi ngalor ngidul ka bengbat ku awewe sanes pangjagikeun ku kakuatan sedekah ieu aurgeun lalaki keung rek ngaraksanakeun incah barilahan mi dua hate memadu asmara jeung awewe lain naon sabab geus dipegeran awewe geus mentingkeun urusan jeung Allah lalaki nana oge 5 juta nyiapkeun Gusti luluhkeun leuleuskeun manah bojo abdi abdi ieu ngalaksanakeun urusan kepentingan nu dititah ku Gusti muga-muga singawidian abdi ngawayuh aurgeun ada ari untung mah kumaha eupan kekuatan 1 juta jeung 5 juta nya talagana pasti beda ieu malah punten nyaeta ngobrol malah kamari pisan lain heureuy lain dijieun cing teh kapun bojo mun boga dua mamermi moal riweuh cing teh ngeureuyang bawa bisa cing teh mun boga dua mah ya serap cing teh umi moal riweuh ngaladenan salaki teh kae cenah yu urang tanyaan tuh babaturan keur di pasantren salakina maot cing teh ya aing mah ditahkan ini itu jawaban diplomatis bakat ngumumna atuh urang ge mikir heula kudu ka babaturan capek-capek maraban terus di mana kepentingan Allah ku urang dilaksanakeun urusan kepentingan ulah urang Allah nu bereskeun tadi ge ngaji kita ya sanes ieu teh mentingkeun urusan Allah daripada urusan urang da urusan jasad mah hayang na hees tatak diantawisna tos aya anu nyarane bari ngalelehek ku tembok wios teh teu gugah hegae
penting dia ke saliwat ke kareret teh tunuh jeung balik jauh dan marukan moal ketempoeun dan aya keneh ieu ge murek nuturkeun kepentingan kahayang kepentingan jasad hayang sare tapi bertahan kieu teh rek nyumponan kepentingan Allah ceuk ukuran tauhid teu karasa daingaran barokah mapan ieu hirup barokah ziyadatul khair bertambah kasayan tah umur teh sesa digunakeun pae ngaji bertambah kahadean umur buki kolot hirup can yang hareup keneh ka Allah tong samatkan ya lamun Allah nyaah kaita jelema didagor ku Allah sana balik ieu masuk kuring ngabandunganan jelema nu bergelut jeung dunia riba asalna mageulanan ku Allah hayu di anjonan sagala kabuli kahayang kacumponan amun Allah nyaah eta ku Allah dikekesek supaya si eta balik teh jelema nu tarajakeun hak yatim teu dikeluarkeun amang cek Allah ngan didinya aya hak batur kusia dikeluarkeun engke ku aing dipaksa jauh we anu nyemah teu diona rumah rame kurang kabongroy golosor 5 juta katipu tah kitu cara Allah nyokotna ku cara maksa henteu kitu mah boga motor dibelikeun aya hak yatim teu disalurkeun teu dikeluarkeun ku urang belikeun kana motor Allah nyokotna maksa datang bangsat nyokot motor teu bebeja dipaksa ku Allah lamun nya mah bager rek balik ka Gusti geus didagor kitu dikekeyak moal bebeja ka babinsa moal sadar pasti ieu aya nu salah cek Gusti matak ieu dicokot ieu lewat bangsat aya nu salah cek Gusti eta lamun geus tepi parat kadinya ieu punten kapungkur 2 tahun daripada sok nyupiran guru teh sakali waktu dongkap ka hiji pangawasan parampatan teh tengah leuweung eta tauhidna luar biasa ting teh Pak mangga kalau kasih mah abdi moal jajab bade ngantosan di dieu cenah aya naon ieu jeung teh mobil hariwa bari tengah leuweung paur aya nu jahil bede dituna aya bangsat moal jawabanana tong sok nyiksa diri hayu di dieu moal baranghakan di ditu mah peuyeum hasil mah aya kitu pokona lamun ieu mobil meulina ladang bager nu salah cek Gusti pasti malaikat nu ngajagan lamun ieu mobil meuli salah katumpangan hak batur berarti Allah nyopotna maksa ku lewat bangsat teu kudu ringrang tong di tengah leuweung pipir imah ge anu nyopot eta tauhid biga golonongan kitu matak lamun geus ngagoler basirohna nyaksian kana gerap afal Allah disebut musyahadah jol nu baramayan teh moal make diusir-usir komo dibentak Allah mutus lantaran Allah nitipkeun aya hak si eta di urang ieu mah pagawean teh moal minggu matuh we nu baramayan teh ieu mah jelema ieu ka era kitu pokona Jumat kamari ieu nu datang teh euna ieu hei berpikir si eta boga hak di urang aya rezeki ti Allah nu ditipkeun di urang jang si eta pirang-pirang teu kudu nganterkeun datang sorangan terus tak geura hayang beres segala perkara mah urusanana sedekah urusan jeung Allah termasuk santri hayang boga pamajikan neangan ku sorangan mah riweuh komo ceodean mah pan ayeuna meunang jodoh loba ti online terus teh rek awak rek santri da geus lain istihoroh komo nanya ka guru hasil online matak menang COD dari COD teh eta mah memilikan usum alus meureunna lumayan usum nasib apes mah nu tadi teh majar pun biang tapi ari santri mah punten dan memang kitu jaminan Allah yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat nu iman nu boga ilmu darajatna bakal diangkatkeun ku Allah santri mah teu kudu ringan tong COD-an Allah bakal nganterkeun jodoh anu pilihan Allah anu terbaik. Angkat Bapak Binsa korehan buktoskeun ti kulona saut ujung genteng ti kalerna saut kota Sukabumi ustad mah kiai ajengan mualim kabeh bojona garulis leres teu Bapak Binsa garulis majikan kiai cukurang Ciwangi geuning aya ustad bawa majikanana goreng eta mah apes matak nu geulis keur kiai nu goreng keur hansip kok adanya
si bedakeun naon sabab jaminan Allah teman ngan ilmu gede akhlak teu sesuai jeung ilmuna pangapunten tong bogor manusia sireum moal ngahargaan ka manusia nu jebrok ilmuna tapi goreng patut akhlakna sanajan ilmuna teu pati gede ngan akhlakna sae ambrok jeung kolot rengkuh cium tangan takdimna teh lain karena keilmuanana tapi usiana di atas orang takdim komo jeung guru udah dianggap guru cium pandangan di bulak balik jika enye teh aliran ayeuna mah ning sok bidah-bidah gendera murudan bidah tahlil bidah jarah kubur bidah cium tangan ge musyrik cek sia mah disebut aliran nama bisa jadi fitnah cek batur mah wahabi teh cium tangan ka guru teh sia mah majar teh sarojeng mengkultuskan salah ya Allah Rabbana Karim aliran ilmu mah berkah ilmu takdim ka guru iktiram ku cara dibulak-balik dicium ieu pan kumasep ambrok jeung guru teh bari tepak leun guru di bari cenah tat make tutut tat nusok padahal ilmu guru teh disadap sakian tahun katuangan ge rezekina geus teu kaitung kusabab sakitu aku insyaallah urang ayeuna ieu termasuk belajar nu saena catet nu awonna keluarkeun tong dicatet ukuring ge bakal diistighfaran kedatang ka imam bawiza sok loba istighfar tos kieu pematahan jalma soleh ieu kuring nu bener candang tuh lamun basiroh nu hadir di dieu geus nembrak mah dikasap pasti nyaho jiga kumaha akhlak goreng patutna haji sahab kan ieu makanya Gusti we teu ditemongkeun kan urang datang we sok lempeng rumah sakasep teh dumeh we ngarenengna jeung anu goreng ti urang asa bodas teh ngareneng jeung nu hideung pan kitu asa gede teh ilmu ngareneng jeung hansip nu teu boga ilmu coba ngareneng jeung leuwih gede ilmuna karasa katempo namprak urang teu boga ilmuna tak kanya Gusti we ieu mah kaaiban kuring ditutupan mustami teu uningan pamajikan mah nyahoan tau kurang dia yang nyaho kumaha haji sahal ceksek pamajikan kuring cah haji punten kumaha akhlak haji sahal panguningakeun ta ieu acis 3 juta lain mah hugi ngadi mah yang uningan we pun pamajikan kuring lepas kontrol pasti ngabejakeun sesering nama uih ti uleman dongkap jam 3 reup sare subuh teu rada kaberangan atau sok munafik dan memang manusiawi terus letak kuring sok ka panitia tong sok penting-ting pancen derek balik sok ayeuna rengsek jam 12 teras wangsul 3 jam jalan goreng di ka imah ka itu 3:30 misalna kalepasan subuh teh 3:30 matak sok bertahan we datang ka imah teh ngopi udud panitia mari ududna saeutik meuli di jalan ada itu lain masalah panitia masalah rezeki da masing digaleuy ge panitia pura-pura teu ngadenge we aya rezeki geus aya rezeki mah teu kudu ngaji panjang tadi ge kopi hidang geus aya mah datang kopi teh geus dipi omong tapi itu bukti yang rezeki waktuna geus dipilih Gusti tah datangna teh geus dipi omong berarti ukuran fikih mah kaciri tepat di ikhlasna teh teu diinum langkung 5 menit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.